Awewe nu males pati. Awewe nu males pati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadaya. Urang tepang dangu deui dina pederan acara dongeng Sunda Kang Gilang. Sri panggung gelis di hiji sandiwara Sunda. Loba dipikasiri ku sasama pamain. Hiji waktu leungit secara misterius. Kusabab di gedong sandiwara aya jurig nyiliwuri. Timbul sangkaan ieu Sri panggung aya nu maehan ku jalma siri. Tapi aya sangkaan sejen manehna dipaehan ku mata-mata sabab ieu Sri panggung anak terena Miss Cici. Tokoh sandiwara sohor tapi kabaud karena perjuangan para kemerdekaan Republik Indonesia. Kejadian tahun 1820-an. Kalsugri pamiarsa, urang sami-sami pedar. Hiji cerita dongeng Sunda Kang Gilang, karya Aan Merdeka Permana, dina judul Awewe nu males pati. Awewe nu males pati. Wilujeng ngadangukeun Waluya Dongeng Sunda. Kasugri pamiarsa mitra kaum dangu anu mulia. Upami di bagian kahiji kamari aya hiji misteri dina panggung sandiwara, di mana para pamain sandiwara ngarasa heran cenah anu keur ngibingin serimpi teh dina panggung jumlahna leuwih saurang. Padahal sutradara mah mutuskeun nu keur ngibing teh ngan opatan, ari heug ieu aya limaan. Tah dina bagian anu kadua ieu mah kasugri pamiarsa aya hiji patarosan anu mudah-mudahan bisa kajawab saha bae cenah anu kabaud nyilakakeun Nyi Suminar. Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulia. Ayeuna teh malam Jumaah Kaliwon hujan ngaririncik di sore kene. Papadut kandol nutupan wilayah Ciwidey hawa tiris lain lulumayanan. Cacak jalma ting rariung di hareupeun hawu, hawa tiris mah teu ngurangan. Malah karasa asa beuki tiris utamana mah lamun ngojengkang ngajauhan hawu. Kilang kitu Juragan Subagja mah kalah ka eudeuh lalajo sandiwara kasugri. Ngan dakara oge ngojengkang keluar di tepas geus pasanggrok jeung upas anu dua nyaeta upas Sapei jeung upas Durahman. Juragan Subagja deui seuri mesem. Sabenerna mah eta upas anu duaan teh nyarobat. Pedah parbut saha anu kudu nganterkeun Nyi Suminar we anu ngalantarankeun jadi parasea teh. Ayeuna Nyi Suminar geus eueuh alakur deui. Agan, nah bade ka mana ieu teh? Angkat wayah kieu jebah hujan ngarincik deh. Ceuk upas Durahman. Rek lalajo sandiwara. Duh, mani pangangguran. Jaba wengit mah lalakon juri wegi ieu mah. Gan. Ceuk upas Sapei ngahehe. Atuh mani mah pantes manehnya. Coba malam Jumaah jebah hujan ngarincik jebah lalakon jurig deh. Ceuk Juragan Subagja. Da kitu adatna pintunan sandiwara mah. Mohon jadwalna geus terus teh. Upas Durahman anu nyarita. Ceuk manehna malam Jumaah mah pasti lalakon jurig. Peuting ieu lalakon beranak dalam kubur cenah. Malam Jumaah minggu kamari mah 100 tahun dalam kubur judulna teh. Tahu pami malam Jumaah payun lalakonna teh kelong wewe ditegan. Ceuk upas Durahman. Cenah lamun hayang lalajo wayang uwong eta kudu malam Minggu. Malam Sabtu mah lalakon The Six seperti Umar Maya, Umar Madi,
Jula Juli bintang 3 atau episode tina kisah 1001 malam tea. Upami ti Senin ugi ka Kemis mah lalakon babad mah. Babad sapertos babad Pajajaran atau napi babad Mataram. Saperti kuda hitam Larasati atau napi lalakon Ogin Amar Sakti. Nyanu sohor mah lutung kasarung Guru Minda. Cek Upas Sapei. Marane yang mana apal gitu. Meren unggal peuting ada keman Sri panggungnya. Sanes kan. Panji si abdi duaan mah dibenum janten keamanan sandiwara. Tembal Upas Durrahman. Nyat cenah tarasaban peuting komo Upas Durrahman mah urang ganda soli rada anggang. Ngan pada aya kejadian leungit nyi Suminar keamanan di gedong sandiwara teh ditingkatkeun ka Sugri. Maranehna ngobrol bari lempang nguru gedong sandiwara anu anggangna teu pati jauh dari palebah alun-alun. Bawa Upas Sapei, bawa Upas Durrahman papadahayang mayungan Juragan Subagja. Maranehna makel payung hiji sewang, malah sabenerna mah Juragan Subagja oge makel payung buatan Tasik. Kumaha malam Jumat kieu? Coba hujan ngaderincik. Nah bakal anu lalajoy teh. Cek Juragan Subagja bari tetep lempang. Aya mah aya, namung tieun. Nah pedah malam Jumaah jeung pedah hujan bari lalakon jurig. Cek Upas Durrahman 3 bulan kaliwat lalakon beranak dalam kubur nu lalajona pajejel. Sabab nu jadi kunti bari memangko orok teh Nyi Suminar. Nu narongton sanaos Nyi Suminar didangdanan wangun pocong wangun kunti oge tetep resep tetep geget. Malah ka kunti anu ngawiwi ceurik teh nu nonton ge ngiring ceurik sedih jeung kagagas. Cek Upas Sapei. Nah lalakon naon teh? Tapi kami reunguh kunti sedih bae. Nu lalajo make milu ceurik sagala. Cek Juragan Subagja penasaran. Atuh daradad Upas Sapei teh ngadadarkeun lalakon beranak dalam kubur. Cenah aya hiji wanoja dipihukum ku hiji lalaki tapi mitohanna teu panujueun. Sabab geus boga pilihan pimpinan tueun sejen. Lamun salakina keur eueuh eta minantu ramen disiksa boh diteunggel boh disepak. Sakali mangsa disepak palebah ka kandunganana tepi ka hos maot. Mayitna dikubur di pipir imah ngan saterusna ka eta imah teh aya jurig pocong memangku orok. Sieun atunya, cek Juragan Subagja. Sidik henteu kan. Ari sanes ngiring ceurik balilihan mah, tembal Upas Sapei. Tapi kita hari teh zaman nu dipocong Nyi Suminar. Duh ka ieu mah. Cek Upas Durrahman. Ari ayeuna saha Sri panggungna? Apa Nyi Manisah ge? Ger-gering. Cek Juragan Subagja. Nu mawi pasti nu ayeuna mah moal seueur nongtonna. Ka hiji hujan, kadua teh aya Sri panggung nu dipiandel lah. Cek Upas Durrahman. Cek manehna cacak nu maena Nyi Minarsi nu lalajo teh geus teu sugema sabab sakumna nya sukmana geus kabadol ku Nyi Suminar. Komo ayeuna si panggung cadangan teh. Dipasikeun teh ka Nyi Ningsih teh. Saha teh? Juragan Subagja tumanya. Putrana Nyi Manisah. Geulis meureun. Sumuhun ari geulis mah. Ngan beungjeu keneh kan. Masih bau jadi ngao. Nembe sakola desa kelas 3. Nya kitu we. Geulis budak bolon kan. Moanya budak-budak geus orokan di jero kuburan deui. Upas Durrahman iri hilan seuri. Meureun manehna nyipta-nyipta budak kelas 3 sakola desa acelog-acelogan jadi jurig ku kuncungan alias pocong heug bari mamangku orok. Boh Upas Sapei, boh Upas Durrahman ngajamin peuting ieu teh sepi nu lalajo. Basa anjog kaharipeun gedong sandiwara kaayaan mungguh ti iseun ka Sugri. Nu tinggal lieu di haripeun gedong paling loba 10 urang can aya nu meuli karcis. Teu ngadaragoan naon, nayaga mah geus ngagadar beak sababaraha lagu.
Anu perlu dijadikan bahan kaheran teh deui tetela lalakon ngadadak dirobah tina lalakon beranak dalam kubur robah jadi lalakon babat langlayang Salakadomas munding laya di Kusuma. Ngalalakonkeun munding laya di Kusuma calon raja Pakuan Pajajaran nu kudu nyokot pusaka nu katelahna lalayang Salakadomas di langit katujuh. Jigana sutradara ngarasa ham-ham lamun lalakon beranak dalam kubur bakal aya nu lalajo. Kahiji malam Jumaah, kadua hujan ngaririnci, katilu lalakon jurig, tapi eueuh Sri Panggungan andelan. Lamun carita munding laya di Kusuma, peranan Sri Panggung wanita teu pati dominan. Bisa kusaha bae sebab anu dominan mah Sri Panggung pria. Cek upasa PI Sri Panggung pria anu dipiandel teh nyaeta Jang Oman. Lamun geus merankeun Raja Sinatria kewas pantes kepatna deung dileueun panonton awewe. Loba anu kagegeloan ku Jang Oman lamun geus ngagiplek jeung kepat ibing Sinatria. Lamun Jang Oman jadi Raja Sinatria nyanyi Suminar anu jadi raja putrina. Lamun Jang Oman anu merankeun Guru Minda nyanyi Suminar anu jadi Purbasari Ayuwangina. Lamun Jang Oman jadi Batara Rama nyanyi Suminar anu jadi Dewi Sinta. Tapi dina lalakon munding laya di Kusuma masing eueuh putri geulis ge. Dalalakon mah mokus kana lalampahan Raden munding laya naik ka langit katujuh pikeun merangan guriang tujuh nu ngajaga langlayang Salakadomas. Eta guriang teh kabeh oge rupa rota dendawa anu panona bolotot anu sihungna ranggeteng malah beuteungna ge bentelu ka sugri. Nya kuduna mah nu lalajo bakal loba sabab ieu teh carita nu lumayan rame. Kuduna mah loba buruh pabrik enteh di Ranca Bali ieu teh anu lalajo ka dieu teh. Hei, cek Upas Durrahman. Geus eueuh nu garilisna mah bea komandor kebon, tembal Upas SPI. Ongkoh can barogan duit deh malam Jumaah kieu mah. Ke malam Minggu lah karandeangan hiburan di atas Sabtuan teh. Tembal Upas Durrahman. Tapi karek darpintonan anu lalajut soreng cangkene. Nya paling 10 urang mun Juragan Subagja tulus lalajo teh. Nganda tapi ka ayeuna can keneh asup ka jero gedong ka sugri pamiarsa. Kakara sanggeus pintonan ekstra di mimitian Juragan Subagja nyampeurkeun loket karcis. Lah, kedah ngagaleh karcis agan. Sawios pan aya sim abdi. Cek Upas SPI. Meuli karcis tiluaneun. Cek Juragan Subagja ngasongkeun duit kencering 8 picis. Da harga karcis kelas 2 teh 3 picis saurangna. Agan mah. Coba milih di pangker atuh. Hayu, kumaha haji sampai dibanyak. Calik di kelas 1 pangpayuna. Cek Upas SPI. Di kelas 2 we lah. Jeung maneh duaan ge kudu mayar. Moal aya riweuh-riweuh ti iseun kieu mah. Alhasil manehna duaan ayeuna moal tugas jaga keamanan. Sanajan ngerasa heran ge bubuhan kadunungan dua anak nurut meuli karcis kelas 2 3 lambar puguh we nu jaga loket karcis teh kekepehan nolak. Tanpa heula ke ku aing cokot deui lah. Cek Upas Durrahman harewosan. Juragan Subagja diuk di kelas 2 nenggang sorangan ngan kusabab kitu bisa ngawaskeun kalawan atra ka saban tempat. Sakumaha kagiatan awak panggung kabireungeuh tindak tandukna. Sakabeh nu lalajo kaawaskeun gerak-gerikna. Tapi nu lalajo teh memangan saeutik keprokna oge cawerang. Basa aya adegan mitotama antara Rota Denawa ti Guriang 7 ngalawan Prabu Munding Laya di Kusuma. Nu lalajo ting sarwit ngantang tuwe kabeh ge nyuwitan Munding Laya anu gagah perkosa jeung gandang pertentang. Jang Oman teh atuh nu maena geus moal misleuk. Sabalikna Ari Mangkardi mah heueuh anu merankeun Rota Denawa teu kalis ngan disurakan bae di lelece setengah ceuceub ka anu lalajo.
Lamun sakalina puhu ceuli Mang Kardi dipeupuh nu lalajo surak bari mu puas. Tapi nu lalajo jadi reuwas kareureuhnakeun. Nah anu beta tamat teh jiga teu eureun-eureun. Si Rota Denawa bangun ambek ka gila-gila manehna mun nyepak-nyepak beneran. Mun ngajenggut buuk-buuk munding laya teh digintir dipuntir-puntir. Tapi kamunding laya teh cerewetan balas ku peureus. Buuknya digunyeng teureun-eureun. Parang bisa ngepaskeun maneh munding laya kokotetengan bangun aya nu keur diteangan. Malah make ka sisi heula asup ka jero muncul deui mamawa sandal capit. Eta sandal capit ku munding laya teh dibubat babet dipake ngagamplengan pipi Rota Denawa. Sok sia. Disangka ansieun ku sia Kardi. Ceuk Jang Oman. Munding laya di kusuma. Munding laya digogorowokan saking ku nafsu. Akhirna Rota Denawa Kardi diboberi ku munding laya Jang Oman rek dihanca deui. Rek dibabuk deui ku sandal capit. Teuing kumaha saterusna saha nu eleh saha nu meunang. Teu puguh hulu buntutna da layar kaburu ditutup. Lagu benrong anu tadi padungdung handaruan ge ngadadak eureun. Nu kasaksian ku Juragan Subagja saterusna mah boh upas SPI boh upas Durahman laluncat muru panggung. Juragan Subagja ngarasa penasaran atuh manehna oge cengkat ngadeuketan panggung bari ngajeleng kana pager wates antara kelas 2 jeung kelas 1. Juragan Subagja milu hanjat ka luhur panggung. Di luhur panggung memang keur aya riweuh-riweuh. Boh Jang Oman boh Mang Kardi keur pada ngarajengan. Sabubuhan awak anak wayang boh nu kostum Rota Denawa boh nu kostum Ponggawa jeung Patih keur nalikung awak nu keur pasea rongka. Sutradara Uju nyampeurkeun ngan gampleng we. Boh munding laya boh Rota Denawa teh ditampilingan hiji-hiji. Si Uju campelak ka aing. Aing teh anak nu boga sandiwara deuleu. Sakedeung deui sia dipecat ku bapak aing. Ceuk Mang Kardi Rota Denawa hohoak. Pak Duli, aing mah ukur hayang nyekel tanggung jawab salaku pimpinan panggung deuleu. Ari kaya kieu mah Kang Kardi eudeuh ngahancurkeun usaha kolot sorangan. Ceuk sutradara Uju. Cik carita nu bener. Iya kami duaan dipercaya ngurus keamanan sandiwara. Kami duaan oge salaku upas di Ciwidey. Terangkeun, aya masalah naon sabenerna? Ceuk upas SPI. Jang Oman nu miheulaan nyarita teh cenah geus lila Mang Kardi teh ijid ka manehna sabab urusan peran. Mang Kardi teh syirik peda abdi dibere peran istimewa ku sutradara teh. Ari kahayangna mah manehna sabab ngarasa anak anu boga gedong sandiwara. Ceuk Jang Oman. Ari Jang Kardi nya hayang nampa peran naon itu? Upas Durahman nalek Mang Kardi mah teu nembalan. Pas malam minggu. Manehna teh minta peran salaku Raden Arjuna. Ngan Mang Uju teh satuju. Upas SPI siri. Manya Arjuna beuteungna bentar lu sia Kardi. Mang Kardi padu melotot ka upas SPI. Mun kami laporan ke mama, upas SPI pasti dipecat. Tina pancen salaku upas. Ceuk Mang Kardi mungguh beungeut upas SPI dadak sakala jadi geuneuk. Naon kitu dosa aing sia? Geus nyoba-nyoba maranan di seminar. Naon buktina sia? Saban peuting teu oleh hayang nganter di seminar. Goblok. Apaan aing mah keur nyobadanan tugas negara sia? Manya ku negara ukur tugaskeun ngawal bikang. Kurang ajar manehnya. Upas SPI ambek ngagidir. Meureun mun harita eueuh juragan Hop Agent ti Bandung mah moal teh dicahcar tah ku popongkol karet tah babangusna. Upas desa memang dina jaga keamanan teh ukur dibekelan ku popongkol pandeungeul tina karet. Tapi kalian disirik peda nu teu nampa peran penting. Kira-kira naon tah? Alasan Andika ijid ka Jang Oman teh. Ceuk Upas Durahman. Di talek itu Mang Kardi ukur cicing. Timburuan datang ke abdi ceuk Jang Oman. Timburuan urusan bikang. Jang Oman ungguk. Saha bikangna? Ayeuna giliran Jang Oman anu ngabige teu bisa nembalan panalek Upas Durahman.
Sebutan sahabi kang neta anu nepikeun ka diparebutkeun teh. Upas Durrahman tetap ngadongso. Nyi Suminar tembal Jang Oman lalawunan. Maneh bobogohan jeung Suminar, Sujang. Cek Upas Durrahman. Lain bobogohan. Tapi bogohun ngan dihare-harekeun ku Nyi Suminar. Malah ku sabab Nyi Suminar leuwih percaya ka kami, nya ieu mangkeluk teh gawena teh goreng kami we di hareupeun Nyi Suminar. Cek Mang Kardi. Lain goreng tanpa sabab. Tapi dah memang Amang Kardi mah buka talajak goreng. Cek Jang Oman. Goreng kumaha hiji teh? Amang mah nyocok jero. Kajalmana bogoh ka hartana dikoredaskeun. Cek Jang Oman. Goblok cenah capek teh. Da apal pisan abdi mah. Sabab Nyi Suminar mercayakeun sator sewa mah kanggo Juragan Lurah. Ku Amang teu ditepikeun. Lian ti kitu Amang oge sok menta tambahan bayaran ku alasan Juragan Lurah nyuhunkeun paleleuwih cenah. Bab Mang Kardi teh repeh ngawak-wakna. Kurang ajar sia. Upas sapei nyuruntul bari gampleng nampiling pipi Mang Kardi. Abdi curiga nu mayahan Nyi Suminar ge pasti Mang Kardi lah. Cek Jang Oman teu euleum-euleum. Bawa eta jalma teh ka pendopo kecamatan. Cek Juragan Subagja nu tita tadi ukur ngabandungan anu hoghag. Mang Kardi dicangkala kalawan masih keneh mamake kostum rota denawa. Tah, eta si munding laya oge, sakalian bawa. Hah? Nah abdi beti tewak. Jang Oman rewas, jangan saksi. Omong Juragan Subagja bari ngaleos miheulaan turun tina panggung. Boh Mang Kardi, boh Jang Oman dua anana dibawa ke pendopo kecamatan bari masih keneh marake kostum sandiwara. Nu saurang beungeutna beureum huntuna si Hungan da puguh merankeun rota denawa teh. Nu saurang deui Kasep jeung Gagah da puguh merankeun Raden Munding Laya di Kusuma. Datang ke pendopo sararea digawe maraton. Mantri polisi hadir, camat hadir, lurah Ciwidey hadir. Ukur asisten wadana anu absen da kaburu balik ka soreang. Iya kitu nu duaan Juragan. Nu janten ulun-ulun kajahatan teh. Jisim kaula tos ngaduga ti anggalna. Jina nu mergaca Nyi Suminar teh pasti orang jero. Masih di lingkungan gedong sandiwara. Cek mantri polisi. Juragan Subagja mah teu nyaritana naon kajabani tah dua jelema ieu dibawa ka hiji rohangan. Nu sejen teu meunang aya nu asup sabab brek dipariksa ku Juragan Subagja ku anjeun. Biasa nama mariksa jalma teh saurang-saurang di tempat anu misah. Tapi kaulah yang nampak kejujuran ti andi kaduaan. Salah sahiji ngabohong bakal katohian turtan wande bakal nampak hukuman berat. Cek Juragan Subagja kituna teh bari nenden gegep, palu, jeung jarak dina meja. Geus puguhing ari popongkol karet mah nyampak di dinya. Maneh Kardi? Cek Juragan Subagja bari nakolkeun popongkol karet kana meja nepi ka ngabaltrak tali. Aduh, Mang Kardi ngagorowok. Maneh nu mayahan Nyi Suminar? Dipisan-pisan Juragan, sing sumpah. Tembal Mang Kardi panonna ti papraket peureum. Maneh merenya? Juragan Subagja nyentak ka Jang Oman. Teu pisan-pisan Juragan. Piraku abdi rumasket bogoh ka anjeunna teh gamayahan. Jang Oman cirambay ceurik. Abdi ge sami bogoh, moal tega matene istri geulis teh Juragan. Cek Mang Kardi. Ngecadog, montongnya capek lamun ditanya sia. Oh subuhun Juragan. Cebrot Juragan Subagja teh nakol meja. Aduh, Mang Kardi ngoceak. Salah saurang ngabohong, huntu morogol. Cek Juragan Subagja tapi neteupna ka Jang Oman. Teu pisan-pisan Juragan. Boh Mang Kardi boh Jang Oman anu tadi di panggung mah baragagah baragegih ayeuna mah jiga kapas kaibunan.
Di mana maraneh? Bahasa Nyi Suminar binasa. Boh mangkar di bojang oman ting harulang bingung. Geus kitu dua nana silih pelong, si garek silih tanya kumaha kudu ngajawab. Naon sia make silih pelong heula? Rek badami sangkan jawaban sarua. Cing sia ini telah keluar. Ngan awas, mun angger ngabohong, huntu sia dua anak loncatan muragan das ubinta. Cek Juragan Subagja Daria bari ngamang-ngamang popongkol. Atawa huntu sia dua anak yang dicabut ku gegep hiji-hiji. Juragan Subagja ngaragamang nyokot gegep bari dicekelek-ceklek menilinu kana huntu. Cik, sia duaan keluar pikeun badami rek ngajawab naon. Pikeun kedua kalina Juragan Subagja nawaran anu duaan kalaluar ngan maranehna angger ngahunten. Nah cari ting bae dititah badami di luar teh. Abdi duaan kada badan tenaon, dati apal nah leres Nyi Suminar tiwas henteuna, ceuk Jang Oman. Tadi maneh nuding si Kardi nu ngabinasa Nyi Suminar. Mung babalagon jagan Juragan, ukur ngira-ngira. Margi Mang Kardi teh tos katohian ku Nyi Suminar, boga polah curaling, ceuk Jang Oman. Sok, kumaha jawaban sia dituding sarupa kitu teh? Juragan Subagja ngareret ka Mang Kardi. Abdi mah teu rumaosna binasa. Kahiji banding ku geugeut, kadua banding ku nyaah, katilu banding ngabaredel kitu sia alasan teh. Sok tuluykeun. Katilu mah da Nyi Suminarna oge teu bendu, ukur ku ciwa yen abdi teu bisa dipercaya. Oh, gitunya. Jadi maneh teh Malik ambek teu Malik ambek teu dengdam, dumeh curalingna maneh geus kajahoan. Sing demi abdi mah teu ambek, kajaba era ku mireungeuh kahadian budina. Abdi kalah beukinya sobogoh, da mun teu kakagokan ku dua jalma mah. Ku tilu jalma mah pasti abdi mawa kabur Nyi Suminar. Baru kurek mawa kabur maneh teh. Saking kunya sobogoh Juragan. Kela. Nah make teu tulus mawa kabur kudu meh kahalangan ku jalma tilu. Sah-sah bae teh. Ceuk Juragan Subagja heran. Kahiji abdi kahalangan ku ieu budak. Lamun abdi tulus mawa kabur Nyi Suminar, anu pangheulana curiga pasti si Oman ieu. Ceuk Mang Kardi nunjuk irung Jang Oman. Jalma nu kadua, nu ngahalangan maneh eta saha? Mama. Bangsa Belanda mah nyebut ka indung teh Mama. Cek Juragan Subagja. Maksud abdi mah pun bapak. Kumargi pun bapak tos sepuh pisan pada nyebut teh Mama. Pun bapak keterangan teh Mama Abdul. Cek Mang Kardi. Kalsugri pamirsa, urang cekapkeun dugi ka dieu pedaran dongeng Sunda Kang Gilang karyaan Merdeka Permana dina judul Awewe Nu Malespati. Urang tepang dangu daya enjing. Tong hilap subscribe, like, sareng diantos silaturahmina di kolom komentar. Wilujeng kantun, waluya dongeng Sunda.